Keluar deh apa kumaha? Ya, ya, orang bukalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepang deui jeung tongkrongan Kang Tri. Ayeuna aya Kang Doni Pajar Ramadan. Sampurasun. Ngan si Ayubi kelihatan upacara ieu teh. Ya hampura nya Kang Doni, ya orang Sastra Sunda Unpad angkatan 2010 nya. Mohon aras. Biasana ieu jeung Kang Doni, jeung Kang Ayubi. Ya. Ayubina ke latihan perang, lain latihan perang, latihan upacara aja komandan. Gak teka dia cenah jam 5, cek saya teh. Kan ieu dipeulan ku Kang Doni. Bari sadena ieu nuju dioprek heula ya. Tah cihuy. Dar saha teh cihuy nya. Pipi sudah bergabung heuk pisok ka dieu. Parijo sudah. Ya Kang Don. Cing Kang Doni teh saha ieu teh sabenerna ieu teh. Ieu penasaran ya. Hadirin wal hadirat teh pada Kang Doni teh dulu teh sakola di mana? Lulusan mana? Mun teh salah mah tos S2 eta teh nya. Alhamdulillah. Takut mangga Kang Doni. Kang Doni ti mana Kang Doni sakola teh Pak Punggur? Nya mohon nepangkeun abdi Doni. Kawit nama ti Bogor. Terus kepungkur bahasa 2010 nya kuliah di Sastra Sunda Unpad. Oh nya. Patri mohon. FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran di Jatinangor. Nya. Terbaong orang di itu dan terus Gitu. Sasasunana teh kieu nya ari sasana eta ti Bogor. Hayang diajar Sasasuna. Da orang Sunda mah ngaliang kabeh sia unu-unian Sasasuna teh. Orang Sunda ge hoream kuliah ka dinya teh urang beto kan bari di Unim kan tetanggana Unpad. Ya. Winaya Mukti. Yang jadi arsitek si urang. Ari akang mah hayang ka Sasasuna orang deungeun ya orang Betawi. Tapi kayak gitu kumaha sih cerita kenapa ingin ke Sasasuna harita Ya. Kang? Ya, jadi saya tumbuh teh di Kota Bogornya, Patri. Jadi bahasa sapopoe teh nya bahasa Indonesia sering-sering nama gitu nya. Nya aya Sunda nama lah jeung barudak gitu. Tapi da unggal dinten bue eluh teh ya ngomongna teh jeung babaturan. Tah pas kelas 12 SMA, jadi kan aya mata kuliah mata pelajaran bahasa Sunda nya guru bahasa Sunda na teh jadi nya ilah ngaulang terus manehna teh memperhatikan kalau budaya Sunda na teh jadi leungiteun kitulah di Bogor gitunya prihatin gitunya tah tidinya teh akhirna kagetrik tah hate teh aduh sia heuh lamun teu urang saharinya gitu. Anu bakal ngalestarikeun budaya Sunda, bahasa Sunda gitu segala rupana. Akhirnya pas tes kuliah salah sahiji pilihan asup universitas teh Sastra Sunda. Tapi pilihan kedua sih eta teh. Lain pilihan kahiji oge. Jadi bawa kedokteran. Jadi pilihan kahiji nama emang jurusan ekonomi gitu. Gitu nya. Jadi eta memang pilihan second choice lah. Ya. Aipek teh saparantosnya SPMB nya harita mah mutus lepat mah. Ayeuna teu katerima di pilihan kedua nyata Sastra Sunda gitu. Nyatos kacemplung gitu nya. Karena sebenarnya mah memang da hayang nama di universitas negeri gitu. Makanya kira-kira bakal bisa asup teh di mana nya. Ya udahlah Sastra Sunda meureun nya gitu. Salian ti memang ti aya pengaruh ge ti guru bahasa Sunda harita gitu. Kieu nah kieu nya hampura nya ya saya ngobrol orang Sunda tapi bebeledagan. Nah, jadi ieu teh tongkrongan di mana urang teh sasama orang Sunda anu di Ngumara. Tapi lain orang Sunda wae nu Ngumara teh ternyata aya orang Jakarta anu oge diajar bahasa Sunda, ngomong Sunda. Aya orang Sunda anu teu bisa ngomong bahasa Sunda. Ayeuna mah sabalikna. Orang Bogor, orang setengah Betawi diajar di Sastra Sunda. Nyekeun bae pilihan kedua mah nya gitu. Kan anu jadi teh eta kabayang lain orang Sunda diajar Sastra Sunda eta teu tidak ada masalah. Sekali itu masalah. Waji Wahyu sudah bergabung. Ya gitu. Nah, kieu carana ini mah kan TikTok. Udah dibacakeun gitu. Kan itu video KB Kang ye. Tapi emang kieu meureun Patri. Pak Nggur, Pak Aminuddin. Ngan aksarana teu ka cirinya atau encan tah kitu nya.
Gitu Kang Doni. Jadi urang teh penasaran yang si Ayu teh kamari teh pasal Kang Doni. Eta di sasa Sunda teh diajar naon gitu nya. Ya. Komo enak kan ada bahasa tongkrongan. Tongkrongan ge orang Baturnya orang Betawi. Orang Sunda wae eta mah geus karasa tuh orang Sunda ayeuna sudah tidak memakai bahasa Sunda gitu ya. Tapi saya karena Kang Doni orang Bogor nggak apa-apa dicampur bahasa Sunda juga. Cuma kita mah paham ya. Maksud saya teh ini kenapa ketertarikan Kang Doni teh tapi kan nggak salah anu katarima ka pilihan kedua gitu nanon langsung diajar. Eta kabayang 4 tahun diajar. Cing naon eta membuat bahasa Sunda unik teh kumaha Kang Doni penasaran. Ieu orang Sunda nu naro sih nya. Da abi bareto mah ningali sasa Sunda teh geus madesu sia masa depan suram. Kumaha ta Kang Don? Ya, jadi tadinya emang mimitina mah urang teh rasana rada berat oge Pak. Gabung jeung karena kan memang rata-rata nu masuk ke sastra Sunda teh orang-orang Bandung lah gitunya. Priangan lah nya istilah nama. Jadi memang bahasana beda jeung Bogor mah. Memang sebenarnya mah Bogor mah ngabeledak oge gitunya aing sia kan segala rupa gitunya gitu. Jadi pas diajari gitu teh geuning bedanya gitunya kumaha orang bisa akhirna alhamdulillah sih bisa adaptasi gitunya akhirna mah gitu. Jiga sababaraha bahasa teh urang kan lamun di Bandung mah ngopi heula gitunya. Ngopi teh opian gitunya cemilan gitunya. Lamun di Bogor mah ngopinya ngopi gitunya. Ngopi teh bener cikopi gitu. Cikopi gitu. Eta jadi aya culture shock heula lah mimitina mah semester 1 2 mah gitu. Tuh culture shock baru daftar dapat culture shock terus. Ya. Tapi nya lambat laun alhamdulillah akhirnya bisa ngeblend oge lah asup gitunya ke babaturan teh gitu. Jadi dan memang alhamdulillah sih tepati sesahnya diajar bahasa Sunda mah di Unpad teh. Jadi kieu Patri di Unpad teh diajar aya 3 cabang di sastra Sunda teh. Nyata kahiji tentang linguistik, eta mah tentang ngeunaan tentang ilmu bahasa lah gitunya mulai ti istilahna kata per kata, kalimat segala rupana dibedah. Kedua tentang sastra nya, karya-karya sastra tulis, karya sastra lisan eta diajar oge gitunya seperti carpon, sisindira, paparikan segala rupa. Jeung hiji deui nyaeta aya filologi, nyata mata kuliah nu ngeunaan khusus tentang kumaha urang bisa baca bahasa naskah kuno gitu. Siga punten anjir kebiasaan aing. Naskah kuno eta diajar. Bahasa kuno nya siga Sanskerta, Arapegon, terus oke bahasa Jawi gitunya. Itu diajar tah. Tah ngan urangnya hese gitunya bisa asup ka filologi teh nilainya cewa gitu. Akhirnya mah orang Betawi, orang Sunda ge biar nyaho filologi. Terus cara Sunda nu enak ge nu ngalegeuna kan diajar oge nya, tapi enak mah geus hafal oge sih gitu. Makanya akhirnya pas skripsi nya di semester akhir milih kanu ilmu bahasa, nyata linguistik gitu. Unik barudak unik. Tuh saya Khotimah, Budi Tamjil, sudah bergabung Aji Wahyu, hatur nuhun kasadayana atas bergabungnya. Punten teu bisa merele disebatkeun jadi ieu mumpung aya bintang tamu ya ti Sasa Sunda Unpad, tapi lain orang Sunda asli gitu nya. Eta nu menarikna mah. Kieu Kang Doni bade naroskeun ieu abinya. Bagaimana menurut Kang Doni melihat fenomena tongkrongan barudak? Sunda ayeuna komo gini emang saya anjing aing bahasa slang di jalanan kan aya bahasa Sunda anu tercipta di jalanan ai balik mah diajak ngomongna bahasa Indonesia dengan pengetahuan Pak Doni terkait dengan kesastraan Sunda yang ada anu aya di akademis. Nah melihat fenomena itu seperti apa? Apakah ini sebuah hal yang positif atau negatif atau bagaimana coba sing Doni? Nya ari urang kana dasarna heula meureun nya Patri. Jadi di Sunda teh kan memang ayeuna nu urang apal aya Sunda lemes jeung Sunda kasar istilah namanya gitunya. Istilahna mah lulugu gitunya jeung lemes gitu. Nah, anu sebenarnya mah sajarahna bahasa Sunda teh memang eueuh tingkatan gitu. Enggak ada yang namanya paribasa namanya urang jeung kolot teh atau rakyat cacah jeung raja teh nyata sarua wae bahasana mah
sia aing gitunya. Dan eta tenah naon gitu ya. Selama apa ya sopan santun mah ya gitu. Tapi karena perubahan zaman gitunya, karena nya konstelasi politik lah harita di Tatar Sunda gitunya, aya bupati-bupati Sunda teh anu dikuliahkeun lah istilahna ka Jawa. Balik di Jawa ka Sunda deui, akhirna eta teh jadi aya tingkatan bahasa. Karena pengaruh di Jawa. Karena kan di Jawa mah emang ayanya gitu tingkatan bahasa teh nya. Gitu. Akhirnya dipraktekkeun di Sunda gitu. Makana aya bahasa-bahasa Sunda anu urang kudu lemes gitunya, kanu saluhureun, kanu kolot gitunya, aja anu lulugun sarua gitu. Akhirnya ya udah nepikeun ka ayeuna kitu. Kabablasan ya. Jadi terusan gitu. Padahal mah bahasa mangsana Prabu Siliwangi misalnya ya. Ngaranna bahasa Sunda non rakyat jeung raja teh sarua gitu. Aing sia segala rupa nama gitu. Nah makanya salah sahiji nu tertarik saya teh harita neliti skripsi tentang bahasa Sunda Jasinga Bogor. Karena lamun Jasinga mah bahasa Sunda teh sarua gitu, reka kolot ka saha gitunya, teu aya tingkatan-tingkatan gitu. Karena eta bahasa Sunda nu memang masih asli keneh. Jadi anu ceuk kolot urang bato, da kolot lain kolot bareta kolot ayeuna. Ka batur ka tuang nenda gitu. Eta teh sebenarnya mah rata we nya. Nya dahar gitu. Basana teh. Gara-gara Mataram asup barunya. Asupnya kan tuh Banyulangit dahar Kang, tuh dahar Banyulangit. Tuh tinggal geus kararomen. Nya kieu orang kitu nya Kang Doni. Sekarang teh barudak teh tidak mau ngomong bahasa Sunda karena takut salah. Salahna eta. Saya makana ieu teh Sunda Pride ieu teh urang nyiptakeun TikTok ieu teh nya obrolan ieu teh supaya orang anu kararago ngomong Sunda di Pangumaran teh barijil gitu kan ya. Makanya saya tuh mendengar dari Kang Doni teh terkait dengan bahwa Sunda itu sebenarnya tidak ada untuk yang kakolot, sopan, mun kanyut nya kanyut gitu nya. Jangan atuh da kumaha masa penis itu kan ya. Kitu bareto mah ngan ayeuna meureunang kana jajahan Jawa batu Majapahit. Meureunang manya kakolot kudu kieu gitu kan nya we. Abdi teh gaduh panyawat teh panyawat kanyut nyeri gitu kan. Kagok diganti we ku aduh aku tuh penis aku sakit. Jadi tidak bangga, jadi insecure gitu nya. Oh kitu nya Kang Doni, bener ya sasasuna. Eta balik ka filologi. Eta or barudak Unpad bener eta aya anu mempelajari tentang huruf-huruf tapi ka jero tapi ka aya artefak-artefak itu Kang Dan. Aslina aya diajar Kang Doni harita. Diajar saya ge. Saya bareng orang Sunda asli teh era euy barudak. Tah era teh mana ya tah? Era teh ku Kang Doni anu lain orang Sunda diajar Sunda. Sok aing mah daerah euy. Sok kumaha Kang Doni sok filologi teh. Nya eta filologi teh. Jadi nu ngaranna sastra teh nya kan memang tiba heula tos aya kitu nya. Nah salah sahijina kan bangsa harita mah nulis-nulis karya sastra teh nya tina serat-serat bambu gitu nya atau di batu segala rupa, jeung aksarana teh memang betul-betul beda lah jeung nu ayeuna gitu. Jeung komo deui memang naskah-naskah anu ditulisna tina isana lembar papirus naon lah nya gitu. Kan eta aya perubahan zaman, akhirna kan sok rada hilang teh naon sih eta teh maksudna tulisan eta teh. Hurufna teh naon gitu. Tapi dengan ilmu filologi eta bisa gitu kaharti gitu naon. Jadi si misalkan di huruf eta anu kahapus eta bisa gitu. Nah jadi orang apal gitunya, oh ternyata sejarah Sunda atau tetapi harita teh si penulisna teh nulis naon gitu eta teh jadikan ilmu jeung urang Patri. Jadi sebenarnya mungkin loba gitunya ilmu-ilmu atau napi mungkin sejarah harita masih belum terpublis nepi ka ayeuna gitu nya. Karena memang belum banyak naskah-naskah yang dialih bahasakan atau ditranskripsi jeung bahasa ayeuna. Aduh, gitu. Kayak orang baca layanya. Iya. Di matrik jadul 1 Jukang padahal kita punya bahasa Sunda seharusnya bangga pakailah bahasa Sunda sehari. Nya sia teh. Eta. Di Tangerang mah kanjut teh pelet tuh. Tah eta. Geus mimiti dikasarkeun. Anu harusnya aman-aman saja. Diomongkeun ke barudak Jakarta jadi tidak aman-aman aja. Jika Tangerang tak eueuh sia teh kehead
Kanyut mah kanyut we diganti kana pelet tidak bisa. Terus cek puncak bisa cenah. Terus tapisan tapisan kitu nya. Mangga nu gara rabung teh di Cileudi. Jadi gitunya hal apa yang terkesan sama Kang Doni terkait dengan pelajaran filologi? Ada nggak yang ternyata tuh dulu tuh aya kieu di Sunda teh? Eta teh resi-resi gitu anu nulis eta tuh atau penulis-penulis Sunda teh sebenarnya dulu tuh berarti sudah mengenal tulisan berarti ya. Nah eta teh dia tuh penulis atau orang kerajaan atau kumaha teh eta teh bisa nulis eta teh? Ya, aduh, karena salah sahiji pelajaran yang saya sukai Patri pas kuliah teh filologi. Jadi anu nyangkutnya seutik ya. Nya teu nana anu kaemut anu kaemut. Nu kaemut nya. Jadi sebenarnya mah siga carita-carita ayeuna nya nu urang apal carita parahyangan istilahna gitu atau munding layak lah naon segala rupa gitu. Nah eta teh nu urang kaharti ayeuna emang eta aslan ti filologi eta ti naskah-naskah kuno gitu. Makanya orang jadi apal gitunya harita siga munding layak teh ngumbara ka mana gitu misalkan. Nah eta teh apalna urang ti filologi eta. Jadi anu nyerat eta teh si Muning Layana atau anu nuturkeun Muning Layana? Anu nuturkeunana Pak. Nah eta teh istilah resi atau naon sih anu gitu teh? Sekali deh baik deh saya tak apal pisan Pak lamun dalam filologi mah. Linguistik mah masih oke lah gitu. Uyuhan. Makanya saya cek terus. Sakitu mah orang Sunda tak eta ya ta anu narulis si sarua orang Sunda aing era teh ku Kang Doni mulai orang Sunda kuliah sastra Sunda teh geus poin cik urang mah euy. Ari Sunda buhun teh naon Kang? Warmindo Belitung atunuhun ta pertarosanana. Sunda buhun nya. Nya buhun berarti kuno. Aksarana ge kuno. Nu tadi saya caritakeun teh apa? Mun. Tuh ningan. Kieu jadi tang ke Ayubi sabenar lagi ada ka dieu nya. Ya. Balik deh ke anu ayeuna tadi tak caniwalar sarua nu genjet menurut Kang Doni kumaha terkait dengan tongkrongan budak Sunda ayeuna. Kan terang nyalira. Sekarang orang Jakarta Selatan juga geus nyampur orang Sunda yang American Sunda aya di Jakarta Selatan. Aing teh insecure. Nah, aduh cik aing teh barudak orang Jakarta Selatan terus tongkrongan di Sunda sendiri aing anjing, kehead, goblok gitu kan. Nah menurut Kang Doni kumaha melihat fenomena ini teh ya sebagai seorang dari sisi akademis Sunda, sastra Sunda. Nah, dan bukan sebagai orang Sunda pituin ya. Sebenarnya mah alus wae Pak, lamun misalkan memang aya kahayang ti barudak ayeuna tongkrongan ayeuna Gen Z anu ngomong bahasa Sundanya sanajan kasar oge teu naon Pak. Kamu cek saya mah gitu nya. Komode lamun memang dicampur akhirnya jeung bahasa Inggris tadi gitu di mix gitu lah. Iya. Ya berarti eta alus manehna masih kene peduli gitu. Ayo Bi. Mangga. Aduh, tutup deh atuh. Jol si Kang Ayobi tah di Sunda mah paminu sasoran ku basa Sunda bari manatikeun undak usuk basa cenah hese gitu. Abi teh nembe latihan upacara bendera Patri. Nya nasional. Tah Bi dengekeun sia teh urang ngacaprak di kamarikannya teu memperhatikan undak basana. Iya geus saya orang sasa Sunda. Alhamdulillah. Kamar karep sia mah mau ngomong teh. Bengkal teu bengka dieu tapi teu naon Bi, yang penting ngomong Sunda cek. Doni ge gitu. Kumaha tadi tongkrongan jadi gitu nya. Jadi teu naon Pak, di mix oge gitu. Mohon. Reusnya Sunda teh beuki reus. Aya carita unik dia Pak. Kumaha? Saya kan di imah teh nya kan boga kolotnya. Jadi lamun ngomong ke indung bapak teh ngomongna misalkan mah dahar heula. Gitu dahar mah dahar we. Pah rek sare heula nya gitu. Parek keluar ka mana gitu nya. Keluar padahal kan bisa lamun di Sunda Bandung kan meureun bade mios ka mana gitu. Mohon. Jadi saya nerapkeun eta jangan ambil sih indung bapak nya apalah gitunya jeung narima gitu. Jadi manehna teu pati kana undak usuk basa eta. Gitu. Jadi dahar mah dahar nya. Dahar we gitu dibiasakeun. Budak eno mah apal maneh mah bi sia teh. Naon tah Patri? Dahar ternyata kakolotnya teu naon Sundana mah nya. Bukannya kasar teh Patri?
Ayo orang tas iya ya cek Ari abi mah saya tuang. mah rusuh euy. Tuang Patri. Tak kumaha eta tuang. Tenan naon Pak, karena tadi orang ngalihat sejarahna Pak, gitu ngaranna make bahasa Sunda harita karaja-raja nya istilahnya rakyat cacah karajana ngomongna pakai bahasa Sunda kasar istilah nu ayeuna nya. Karena bahasa Pajajaran mah nya Kang Ayubi Patri eta nu ngaranna bahasa mah sarua gitunya egaliter gitu. Jadi entah ditemukan anu ngaranna unda kusu basa. Karena tadi sejarahna aya Mataram nya bupati orang disakolakeun ka Jawa gitu. Balik ke Tatar Pasundan deui ka Pajajaran gitu akhirna diterapkeun lah ngaranna unda kusuk basa kayak Sunda lemes, Sunda kasar gitu. Ternyata bahasa Sunda teh kayaknya makan oge nya, maksudnya kan makan kan. Aya nyatu. Pati terang teh nyatu. Iya euy, aing tong orang jadi kacau ge sih mah. Kayak nyatu Kang non. Nyatu. Nyatu nya lelebok ya. Ya lelebok ya Patri. Lain Cibaok, lelebok. Lah iya Cibaok, ti Cibaok. Ada Cibaok. Cibaok Cisayong. Nah, kumaha tanya tuh. Eta mun teu salah patah sasatoan bedanya. Mun ka sato ge beda beureun nya. Satu ge beda. Nya eta kan aya udah kusuk basa eta. Ciga nama Sunda teh ada perkembangannya ya, ada amelioratif. Nah, lamun anu bener mah cenah mah Sunda Banten. Kapal diewekeun. Terus di naon pokoknya kasar ngomongna teh kasar. Tipikal orang Banten sorangan mun ngomongnya orang Sunda orang teh teu wanieun. Lamun anu geus moderat nanya padahal nu bener mah orang Banten nya. Kang Dan. Nu bener mah orang Banten. Kumaha tah? Nah, eta sajarana kieu Pak. Jadi pas runtakna Pajajaran nya tahun 1500 atau 1600-an lah gitunya gitu. Tah, jadi orang-orang Pajajaran nu Bogor istilahna mengungsikan diri, Pak, gitu. Nah, mengungsikan diri teh ke arah Jasinga, ke arah Lebak kadinya lah, ke Banten gitu. Tah, terus akhirnya satu-satunya yang memegang bahasa Sunda Bogor atau Sunda nu memang pertama pisan nyata dirinya orang-orang anu melarikan diri di Pajajaran gitu. Pajajaran runtak kan karena memang aya Mataram menyerang gitunya gitu. Nah, akhirnya pas dikuasai oleh Jawa gitunya Sunda nu ditatar priangan Pasundan ayeuna teh nyata akhirnya budaya-budaya akulturasi budaya lah Jawa asup ka berarti anu Baduy Cibarani, Baduy luar, Baduy dalam terlindungi nya. Terlindungi eta mah. Gitu karena orang-orang yang menjaga bahasa Sunda. Kang Doni abi bade tumaros. Kan aya istilah lamun Sunda teh aya parahyangan nya Patri. Eta teh termasuk kalebat Banten parahyangan. Tahu sanes? Tah lamun nu ayeuna mah parahyang teh berarti tatar-tatar anu ti Cianjur ka Bandung ka ditu kana Tasik. Parahyangan. Kalau yang nalaseun alus tah bekas orang ganteng. Kang kami orang Tangerang minder lantaran Sunda kami mah dianggap kasar, dianggap kelas rendahan. Henteu nya kan Entong. Da leuwih parah si Ayubi. Masih mending tah Kang bekas orang ganteng mah. Aya lendot Sundana da si mah jecang we orang Tasik, orang Cisayong. Udah diajar Kang. Ulah diajar bahasa Inggris lho, Inggris benar. Kitu nya Kang Lor aduh urang untung etang dentu. Mak one abdi lingi di Sumedang alhamdulillah bahasa Sunda sakinten. Sakinten teh saalit. Sakinten teh secukupnya ya. Sakinten secukupnya. Oh, secukupnya nya sacekapna lah gitunya. Nah, eta. Gitu. Nah, tentang filologi lagi, tapi Kang Doni teh diajar aksara Sunda benernya. Diajar, Pak. Tapi ke bahasa Belanda ge saya diajar, Pak. Di bahasa Sunda teh. Orang inget ka Kang Dedi Kumaha teh? Ngutus salah satu pegawena kepala dinas naon itu kita ke Belanda ka Leiden. Eta Leiden. Karena cenahnya cingke orang laraskeun ka Kang Doni. Cenah aya artefak Sunda, buku segala macam diakut ka Leiden Ka Walanda kitu nya bahasa Sunda Belanda. Belanda we lah ulah Walanda. Gitu. Laras Kang Doni eta teh. Leres pisan, Pak. Naon anu dipaling kumaran teh naon cing? Ya jadi kieu nya orang Belanda mah pas harita menjajah Indonesia manehna teh memang karena ilmu pengetahuan mah benar-benar peduli lah gitunya. Jadi memang hasil-hasilnya artefak naskah kuno segala rupa teh
dibawa ke Ledan ujung diteliti di ditu gitu. Jadi memang urang teh lamun arek nyeunah Sunda anu harita teh kudu ka Ledan gitu. Karena saya harita di sastra Sunda teh hayang nama S2 langsung ka Ledan Pak gitu. Hayang neliti leuwih lanjut deui. Efek teh beasiswa mah teu lolos. Akhirnya nyangsang ka bidang lain gitu. Kang Dedi Jadi alus gitu KDM. Sakolahkeun ya. Sakolahkeun. Ka Ledan nu kararieu teh. Gitu. Bi minat ka Ledan? Minat pisan. Asup heula sasa Sunda sia teh. Lah, abi ti leutik Sunda, kolot Sunda. tanya mun geus Sunda mah Kuliah naon? Kuliah nya tarbiyah. Kan ieu rada jadi ustad berarti. Ustad nongkrong. Nah, Gitu. Patri sebenarnya mun saya ningalinya lamun bahasa Sunda tuh pakai rasa gitunya pan. Contoh misalkan aya istilah ngabotram, ngaliwet, kan teh kabar samaan ya. Botram ngaliwet tah kumaha eta menurut Ieu teh lain tempat curhat. nya Ieu kana botram. ngabotram. Mana mah? Rek puasa sugan ya. Kebersamaan ya Patrinya ngabotram teh. Mah jarang benernya ngabotram gitu. Ieu teh keur ngomong geus sasa Sunda ieu bi. Oh. Jadi kana botram teh. Urang nyawa nya ai botram mah kan ieu teh kana daun caulin. Heeh. Daun teh liwat. Sunda itu snackna mana Patri meureun. Nah, gitu. Oh, sini lah. Oh iya kelata. Lumpia basah, cepot anggota tim sudah bergabung dengan Mengirim naon Ya. meureun. Maone, terus aya pami kinten-kinten naon, pami kinten-kinten teh kira-kira ya. Tuh mana ya babaturanna eta bare Tasikmalaya, ABG jang Cisayong. orang Tasik Cisayong. Cisayong paling mana? Ciloa. Ciloa caket. Abi di Cibauk pasti terangan orang Cibauk. Galanya bangga deh sebagai Cibauk. Cibauk teh sebuah Pride. bulu. Jadi Memang apa adanya ya orang Sunda mah. Udah teu kudu dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Ya Kang Ayubi, kita teh sangat senang sekali didatangi oleh Kang Doni ini. hatur nuhun, Kang Doni hatur nuhun. Saya tuh bangganya gini. Asa ge sarua. Lain orang Tasik, tapi belajar sastra Sunda. Da orang Tasik makmungeun belajar sastra Sunda teh. Kudu era bi orang. Tapi kieu Pak, harita pas saya kuliah, Kang Boroni orang Sundanya Jawa Barat gitunya. Aya oge nu ti Cilacap sia. Hah, Cilacap Jawa Tengah? Jawa Tengah. Edan. Kuliah di Sastra Sunda. Kita bisaeun. Bisaeun. Jadi memang Cilacap teh sanajan memang wilayah asup administrasi Jawa Tengah. Iya. Aya hiji wilayah nu memang sapopoena ngangge bahasa Sunda di ditu teh. Cilacap teh perbatasan sareng Ciamis nya. Cilacap. Jawa Tengah. Nya, Jawa Tengahnya perbatasan sareng Pangandaran Patri Cilacap teh. Nya, Ya, gitu. Pangandaran Oh, Ciamis Pangandaran. Najar gitulah. Mohon. Brebes ge sarua aya. Anu memang walaupun Jawa Tengah asupna tapi make bahasa Sunda. Jawa Reang eta makan. Atau Jawa pisannya Brebes mana geus Jawa Tengah. Nya. Gitu. Jadi pas saya asup teh geuning orang Jawa. Makanya sapopoe dicalukanana jeung si Jawa tah itu. eta lalangarna orang Sunda mah. Si Batak, si Ya, Jawa. si Jawa. Ayo orang Batak teh. Batang teh sih. Mulai orang Batak asup era sia orang Bandung kabeh. Era manane Orang Sunda si Jalu nya Patri. si Jalu mah ieu Motor Jalu mah. sok ngecot geus urang geus frequency ka dinya da si mah kieu sok anjing kana si Jalu ya. Orang keur ngomongkeun kieu ka ditu aya ge agrosa bade naros saleur teh bahasa Sunda anu panghalusna daerah Cianjur agrosa mangga diwaler. Mata Ari masalah halus panghalus nama salusna mah eta tak aya ukuranana nya. Kumaha atuh nya urang bisa ngukur tapi nya lamun secara masyarakat gitu nya nganggapna memang ya bener anu ngaranna halus mah meureun daerah-daerah Cianjur Priangan Timur lah gitu nya. Jadi Tasik. perbatasanana gitu. Nya Tasik. Perbatasan Cianjur memang gitu. Bogor, Bekasi segala rupa mah istilahna mah kasar lah gitu. jadi sebenarnya mah bahasa Sunda teh tercipta teh beda-beda daerah antar daerah atau emang sebenarnya mah awal-awalna mah Sunda teh papak we eueuh kasar eueuh lemes. Nah mungkin diraut meuringnya Ya. kanyut jadi mamas. Nya. Terus punten teh aya bahasa punten. Punten Aya teh sebenarnya bahasa punten bareto. Bareto. Punten. Mangga. Aya mah sampurasun, rampes. Aya meureun jiga nama. Ari saya mah baheula di Tasik namun aya ngaliwat aya jalmi punten gitu. Mangga. Punya
Punten mah lainna di punten tah lamun aya urang Eta soal mah penten, Punten. Mane punten. eta kali kata eta geus dilaleungit otak orang di punten. Tamane sakuring di leungit kalimat punten teh eueuh dinilai nama. Dinilai punten. Nah, sia barudak tar nama tah ya pengetahuan puntennya barudak. Kela Oh bener daya luhur tah. daya Budi luhur. Margono. Oh Eta bener. Cicaheum hadir. Balat urang nu kuliah di Sasa Sunda ti Cilacap ti daya luhur. Bawa babaturan tah. Jigana masa ieu sa kelurahan mah. Kabupaten Cilacap. Tuh Budi Margono babaturan cigana. Lumpia bahasa Aka Sarabai Haki Akang Daramang. Damang we. Alhamdulillah sehat. Nya Alhamdulillah. otak damang be. Alhamdulillah sehat. Di bawah tuh otaknya situ era ya tamu. Oh. Akang dan damang. Atuh itu awayan sudah bergabung orang Bali. Oh sia halus euy. Sa nasional ya teh. Sa nasional ieu mah Sunda ti aya orang ieu orang Kanada ge orang Sunda. Nyari Sunda. Orang Inggris. Skotlandia Awewe atau bisa ngawih Sunda, Sundana lemas pisan. Heeh. Kawin yang orang Inggris. Sundana nololang. Dan curang teh. Anaknya diajar bahasa Sunda. Oh, nu orang Bandungnya. Nu orang Bandung Suamina kan. meureun orang Bandung. Suamina orang Bandung. Ya, Ya, eta nya. Terus pisan. Aya oge peneliti di Jepang, Jepang, Patri. Jepang mohon. Ngaranna teh Mikihiro Moriyama, Nya orang apa? Profesor. profesor. Ah bener. Eta geus di maneh mah sia ngubur sorangan lain ngaliang deui. Manehna ngomong. Menireueus kana Sunda teh Sunda. eta. Cenah bahasa logat Jepang jeung Sunda hampir mirip. Gitu. Gitu nya Kang Leni. Aya sapalihna malah gitu. Saya nikah jeung orang Sulawesi, Patri. Kita ngobrol-ngobrolna. Tah pas orang ngobrol teh nya jeung merhatikeun gitu bahasa Sulawesi teh aya sabagianna teh anu sarua oge jeung urang ternyata. Siga anak kieu hayam teh nya kan orang manuknya atau burung lah gitu nya. Di Sulawesi mano mirip. Manu. Heeh, Kana. manuk di urang mah nya di itu mano gitu. Kan mirip oge nya. Ternyata memang aya kemiripan oge gitu. Wah, orang Sulawesi teh ngahijing Sunda. Sudah baheulana mungkin ya Patri. Gitu Bisa jadi, bisa jadi. Aya irisanana lah gitu. Jadi jembar lah orang apa bahasa Sundana mah. Tah cenah tuh. Akang ayam naon anu romantis? Ieu mah bagian si Ayubi tak mana mikir. Ya matematika teh mah ya rada hese. Akang ayam naon nu romantis? Ayang kamu. Taluk Orang abi. takwa gitu. Lainnya. Taluk abi Teteh Sarah taluk. Naonnya? Andri salam baktos ka kasarena salam ti Panawangan Ciamis tah. Ai inget Ciamis teh inget tepung kanjut euy. Eta aya naminan. Muhun aya ieu mah punten ya ka akademisi Sunda meumpeng aya di dieu. Aya namina ieu tepung kanjut. Terus aya Lego Kangser. aya Lego Kangser ya. Eta mah baretona emang aya barenna bawa. Jeung tepung kanjut eta mah urang teh bikain hayu diulang-ulang ngomong ieu. Burayot. Burayot. Aya nya tigareun nu anyar nah enak. Walaran nana ayam yours. Aduh. Ayam yours terus ya eta. Ampun. Si. Ciwit bi. Walarana ayam tuh ya tunuhun ya ka Ayam salamaki anu geus ngaramekeun. Nyata Tongkrongan Kang Tri dina sonten ieu. mohon dina tongkrongan dia tuh hatur nuhun di kasadayana anu tos ieu nya. Sok unggal tiap Jumat ya Kang Don. Oh nya. Ya gitu. Jadi kamari mah ngomongkeun sabulang bento Ngaler ngidulnya. Aya Ngaler nama ya ngidul. Kang Doni hatur nuhun bisa terarah gitunya. terarah ya mah geus saya jelema bener. Ya jeung Ayubi deui mah. Kurang lebih Semua emang Ayubi teh. gitu. Tak itu Kang. Jadi bahasa tongkrongan teh berarti bahasa yang berkembang gitu nya. Karena anak-anak tuh tidak mendapatkan pendidikan bahasa di rumahnya. Akhirnya dia dapat Sundanya tuh dari tongkrongan. Da baru dakpang di deket di jalan-jalan di Bandung di hanapeun jembatan layang teh. Orang pang mah lebih kreatif ngomong Sundana teh. Nya ge kasar gitu nya. Tapi lamun diperhatikan itu jauh lebih baik daripada di balik ka imah diajak ngomong bahasa Indonesia. Daripada
bisi salah teh ya Da gitu orangnya nya, mohon Pak, ekspresikeun. mohon Pak Doni ini mah kamari saya nganyang ka imah babaturan ya, nganyang. Orang Sunda, asli orang Sunda, di Sunda, lingkungan Sunda. Orang datang kalinya, tapi orang tua nanti nanya ke anaknya bahasa Indonesia. Kamu sudah makan Kan belum? Iya. Main jangan jauh-jauh. Padahal mana nanti di Sunda, di Jakarta mah nggak geleng ya. Iya, iya. Nah emang di Jakarta mah nggak emang bahasa komunikasi makanya jeung orang Sumatera ngomong Sundanya. Jadi ke anak pun jadi kabawa tak gitu. Jadi wajar ya ketika di Tatar Sunda sekarang banyak tongkrongan yang ngomong Sunda, Sundanya teu kasar. Da lain salamanehna nah kan dicarekan. Salah kolotna dong gitu kan. Tak kumaha Kang Don tah mangga di Ya benar. Nya aya paribasa kieu patrinya. Leungit basa, leungit bangsa gitu. Anjir. Halus. Kau catatnya, kau catat Mal Pak. aya di otak maneh mah mal aya ayo bi sia teh. Ulang ini kan tadi leungit Leungit basa, leungit bangsa. Gitu. leungit bahasa, Karena bahasa teh Leungit ciciren basa. leungit bahasa, leungit bangsa. Mau nanya deh ku aing di usir mana ge. Tah, kumaha Kang? Karena bahasa teh ciciren bangsa. Gitu. Jadi istilahnya karakteristik atau napi nu ngaranna ngajadikeun sebuah bangsa teh nyata bahasana bahasana. gitu. Jadi memang orang kudu reueus gitu nya ngagunakeun bahasa Sunda teh nya dimanapun gitu nya termasuk ke keturunan orang gitu. Jadi nya cek saya mah emang eta nyata kenapa ngaruh eta power bisa dibejakeun salah gitu nya tong kitu atuh kudu lemes gitu nya kudu hormat ka saluhureun mah gitu. Makanya meureun septina gitu akhirnya jadi aman orang-orang teh malah milih karena bahasa Indonesia gitu. Karena orangnya tak apal gitu. Kumaha sih bahasa Sunda nu lemes teh gitu nya meureun nah daripada orang salah daripada orang dibejaan apa kasar gitu nya lebih baik bahasa Indonesia. Tetapi meureun urang ge sebagai orang Sunda nu ayeuna nu apalnya mudah-mudahan ya para penonton gitu nya. Jadi lamun aya urang anu ngabejakan bahasa Sunda gitu nya pakai bahasa Sunda nu kasar tong dihakimi gitu cek urang mah gitu nya. Teu naon alus gitu. Ngarempot Lain teu sopan gitu nya. jika si munajat Nya jadi munajat. orang Kuningan Keun we gitu. pesantren teh di Jawa. Patri saya mah takut salah ngomong Sunda teh. Cek urang teh tanah si ayoge teh hitut. Nya. Ngomongna ciga hitut teh kuing ngidengkeun cek urang teh. Bebaskeun. Bebaskeun. Tong dihakimi. Tapi ayeuna lancar, ieu mah orang Cisayong lancar bare teu ada ampin murtad di Sunda tuh. Mung ngomong Sunda teh enak mah geus leung tah. Ngomong Sundana teh gitu. Nah, enak ti Revi. Kang kumaha pendapat ngeunaan pergeseran bahasa Inung di keluarga Sunda Kota? Geus dibahas bieu tah mah. Bahasa Indung kumaha? Mun punten tiasa oge sareng hampura maaf tapi seueur perak. Naon eta teh? Karakter. Undakan naon sih undakan teh? Undak usuk basa. Mohon Nya undakan mah kan berundak gitunya aya tingkatanana. contohna Berundak kalimat teh. tah. Kalau mun tiasa di ieu mah Nya tadi anu misalkan abdi bade mios gitu kan. Padahal mah kadang misalkan abdi indit gitu. Indit. Yang mios teh ka saha? Ka orang tua gitu. gitu. Jadi ya tingkatanna undak-undukna, undak-unduknya. undakan. Mun Jawa mah unggah-ungguhnya. Apa namanya teh naon nih? Oh, Unggah, Jawa naonnya? Saya orang Jawa dia. Ada orang Jakarta mah kan, "Mamah pulang." Udah, ke teman aku Satu, pulang nya. gitu kan. Lain orang teh mari ka ditu wae euy, kuduna mah ka dieu. Nah gitu. Punuknya marahnya hampura. Nah, urang kieu tulisanan di dia. Gitu nya. Jadi atau pisan nih aya ka Kang Doni biasana mah urang teh guntreng. Nu nyalahkeun netizen. Nih, Naon? tuh. Ieu ti Baraya Tasikmalaya. Mohon terang Kang Cibaok mah ayeuna nami Cibaok mah pamit telepatna jadi gentos Sukamajo. Sanes, janten Sukamahi. 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 Oh. Ayeuna di Cisayong gitu. Padahal jangan diganti ya. Nya. Jangan diganti padahal mah biarin aja. Ngaran jalan-jalan ge nama make ngaran pahlawan Patri di Iya. mana-mana ge. Tuh salam Mang Doni, Kang Tri, Kang Ayobi. Iya dong. Salam. Waalaikumsalam. Risa Miru. Iya. Ya mudah-mudahan ya naonnya. Yuk anu basna Tasikmalaya bi. Nun, Di bahasa Tasikmalaya caket. caket eta mah di palikotana Patri. Oh gitu. Nya aya mah di dusunna lah. Tuh orang Tasikmalaya loba nu ngajukeun proposal meureun. Oh, baraya. Nah, abi teh balik naos ka Kang Doni.
kan aya daerah mah kan aya selain ti bahasa teh kan anu ciri khasnya teh tulisan. Aya teu kapungkur baheula tulisan khusus Sunda gitu. Siga di Cina kan ada tulisan Cina, Korea. Nah, ari orang Sunda kapungkurna teh sebelum tulisan ABCD aya tulisan khusus Sunda teu. Ampun ya. Iya, telat gitu. Telat datang. Oh, telatnya. Ampun pati. Aduh. Tapi tenang Kang, jawab deh. Da urang mah euy ngaminggu sabar. Telat ya. Aing menang pahala sabar geus ieu mah. Sok basi Kang aing. Abi lapnya. Nya teu nanaon sok Kang. Di reply ke nama di mimiti. Ampun saya. Baik Kang Non jawab deh. Aya cenah aksara anu kitu teh aya teh. Benar. Aya Kang Ayubi. Jadi kapungkurnya memang Sunda teh memang gaduh ngaranna aksara-aksaranya gitu. Memang mimiti nama memang pengaruhna ti Jawa heula gitu. Jadi aksara-aksara Sunda nu ditulis tina batu, tina kertas, naon lah gitunya, papirus segala rupa. Eta make aksara Sunda Jawa nu ayeuna anu hana caraka teh Hana caraka data sawala. Tah eta dipake ku Sunda tapi memang bahasana Sunda lain Jawa oge. Nah, terus ka dieu keunanakeun kita akhirna aksara teh berubah oge. Jadi aksara ngalageuna anu urang apal ayeuna teh gitunya. Ngalageuna teh nah. Ngalageuna teh anu aksara siga 77 gitu. 77 atau Z gitulah. Mun rarangken. Ngararangkennya aksara Sunda. Tah eta gitu dan akhirnya eta nu diajarkeun ka sakola-sakola gitu. Make aksara Sunda eta. Tetapi di sapalih wewengkon Sunda nu lainna aya oge bahasa Arab pegon anu dipake. Jadi siga bahasa Arab Pak gitunya tapi pas orang maca mah jiga bahasa Sunda gitu. Misalkan YG nya yang gitunya eta teh make ya jeung ogin tapi oginna teh titik tilu gitu. Ciga ki urang bener sepernah ngomong itu terus. Ya, gitu. Jadi bahasa Arab pegonnya dipake gitu. Tah lamun buhun pisannya sancan tadi aksara Sunda jeung aksara ngalageun ayeuna jeung Arab pegon aya oge aksara Sanskerta gitu. Kata mah berat Deui berat deui eta mah jiga nu meulai berat sirah. Jiga aksara India. Aksara India. Jadi nulis haritana penulis teh make aksara Sanskerta eta. Masih aya nu tiasa teu tulisan-tulisan gitu. Tos teu aya. Jiga nama tos teu aya sih. Nya tabi eta urang hariwang teh kieu. Tong baronanya aksara bi Bahasa barudak. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya khawatirkan jangankan aksara Sunda. Yang ngomong Sunda pun sekarang udah hampir punah. Komo di Bogor ya. Bogor mah geus sama pileuleyan oke, selamat goodbye Sunda. Geus puguh Jakarta mah geus Sunda kelapa. Tah ini teh sebuah upaya Kang Doni. Ini teh TikTok kita ini si Kang Trio orang teh mung tepi ka leungit Masya Allah. Mulia pisan. Bener orang teh. Da orang enak ngomong ngomong Sunda cek ini maneh kasar tapi kok ini dengekeun di lempang we nama. Ciga si ieu tah si Sayong, Kang Ayubi. Enak jadi anggar kieu. Sebenarnya ya perobihan. Ya we orang tuktek lasa di masa kali gitu nya. Aya di dieu teh Kang Asep Sinangkerta. Dan sering balik sana pasien pamajikanana hayu hayang balik. Orang Bandung ya, Bandung. PJK. Pulang Jumat kembali Ahad. Tak orang macalanya kala kantenan barudak ayeuna mungkin lieur pamigeda sareng undak usuk basan nya. Da hese nya bahasa Sunda. Bener teh Kang eta ceuk sasaat cenah bahasa ke Kang Ibing almarhum. Bener eta teh bahasa Sunda teh hese gitu. Hese nya. Ya hese karena tadi aya undak usuk basana eta. Hese teh. Jatuh dadahar ge sabaraha hijinya. Tuang dahar. Lelebok. Nya. Terus pisan. Komo eno ku bahasa tonggang di tamen lolodok. Iya. Gitu. Daang teh orang daang teh bahasa naon da daang? Daang Bogor sih. Daang heula. Tah, kan aya Sunda teh loba beureunya. Aya Sunda Banten, aya Sunda urang ngomongkeun baru teh ayeuna we nya. Sunda Banten, Sunda Bandung, Sunda Karawang beda sih. Cianjur teh jeung Gunung Halu daerah saya teh Cianjur, Gunung Halu teh Bandung Barat perbatasan Cianjur. Nah, urang teh cenah bahasa nama bahasa Cianjuran. Urang teh bi
Tapi orang tidak merasa bahasa Orang, Cianjur iya. karena orang dari tahu sisi tongkrongan orang digedekeun teh bahasa teh di Bandung. Bandung. Jadi orang pagujud Jadi bahasa Bandung teh jadi teh dianggap nanti bahasa Sunda pisan. Nah hati orang seriwe da Sunda urang. Sunda anu alus sama nyata Sunda di daerah Kulon. Ujung enak anyar. Sunda Unpad ya Kang Doni. Meres aing geus gegebagan bi urang teh bi aing sieun salah ngomong da urang urang ngobrol jeung si Ayu bi jadi ke bawah gelo gitu sunana teh. Urang teh nah cenah aing jadi si Ayu Kalau we atuh. Gitu Kang Don punten. Ada akademisi mah ngaranna kan meneliti gitu nya. Heeh, teu menghakimi, Pak. Henteu. Ya aing tos ngobrol abi mah reueus Kang Doni. Bahagia pisan ningali lah Kang aya nu diajar sasa Sunda. Jadi ti alam Sunda anu jutaan FSMR asup ka sasa Sunda teh sieun eueuh rezekina meureunna. Ulah asup sasa Sunda masa depan suram cenah. Tapi ka kitu urang ibarat tuh ku kolot. Jadi naon maneh cenah di Sunda jasa mah ka aing we kaki maneh gitu. Tapi bener ya lamun harita nya anu ka sasa Sunda mendalami. Yang mendalami itu ternyata orang Jepang, orang Cilacap, London, orang Inggris, Brebes, orang Betawi, Bogor. setengah Bogor, setengah Betawi. Tasik naon sih teh? Tasiknya Sunda Priangan teh apa teh? Tapi di Aku mah Tasik Sunda. halus Tasik mah. Kumaha Cuma aya Sunda Tasik? budaya-budaya anu bisa diteliti. Hari lagi saya aya penelitian ke Tasik, Pak. Ke Kampung Naga. Oh, Kampung Naga. Berarti Terus, terang teh Susan. Kampung Naga. Apa tuh? Ya. Nah, Kampung Naga teh salah sahiji anu yang ngajaga lah ngalestarikeun Budaya Sunda. Sunda pisan gitu. Ini mulai ti ieu nanya budaya-budaya non benda gitu nya misalkan gitu nya manehna gaduh lisung jeung neun pare gitu nya jeung satauneun gitu nya. Mohon. Aya hutan larangan di ditu nya. Jadi ngajaga ekosistem oge gitu nya. Halus gitu. Saya listrik sebenarnya di Saya listrik oge. Sarua jeung mantan teu boleh. Tuh salam di Cirilin cenah. Akang di Gunung Halu geuning nya, abi di Gunung Halu. Bala teh. Empon rohaeti abi pituin orang Sunda tapi Sundana abi pabaliu tah ieu contona ieu ciga urang-urang bi. Loba nu kitu teh. Teu naon ya. Jangan hariwang, gumpon, tempon, rohaeti. Ngomong Sunda we bae. Ujung anu tos jarago Sunda nya ku Kang Noni tadi tos diwartoskeun nya. Anu jarago Sunda dimaklum lamun anu nyaruaskeun. Dilaraskeun we nya Kang Noni nya. Laraskeun we. Ya dan Kang Doni itu S1-nya dari Sastra Sunda Fakultas Ilmu Bahasa ya. Budaya. S2-na di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Batur maneh bi ngandi mah S2-na. Sunda. Jadi Sunda, engke berarti Sundana Sunda ieu anu Arab teh anu ngaranna teh. Sunda Arapegon. Ya sisa Sunda dalam dibayaan ku kaleden kersa tak mun ku Kang Dedi. Yang pisan. Abi ngiring atuh Kang Tri ka Walanda. Siapa ngingin warna mana asup boleh sih jalan-jalan 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 pasti ke Eropa lain rek meneliti kan orang mah anehnya diajar Sunda kudu ka Belanda tapi ka kitunya. Tapi menurut Kang Doni kan kapungkur belajar sastra Sunda. Nah, hari di Sunda kan lengkapnya aya nyanyian pupuh nonim naon abi hilap deui tah sinom pupuh Siapa sinom yang nyanyi dah ulah wae nyanyi ya kan eta teh sajarah mana we cenah nyanyi sagedeung deui nyanyi itu Kang tok ya sia masuk kitu dah contohna kumaha cing nyanyi kumaha pupuh nonim namanya Asmarandana kieu tah pupuh kumaha itu kusir bangun ambek teuing. Nah, terus tuh ya gitu. Kuda di pecutan tari. Nah, jadi aya lagamna ngaranna beda deui. Aya Kusmanandang nya. Pupuh mah memang terikat ku aturan. Ciga ieu ciga mun ujungna AA deui gitu kan. Gitu lain. Sama logatnya apa namanya? Urang mah apalna teh cincang Ya, sama cengklok. Cincang keuling manuk cingkleung cineten blos Kakolong Bapak Sastra. Kata aja. Eta mah Kawinya. Beda kawi jeung pupuh mah nya. Beda. Oh, kawi sareng pupuh beda. Jero tuh sudah. Aya kawi, aya tembang, beda deui. Pupuh sinom tuh kinanti. Dangdang gula.
Tapi di sekolah masih diajarkan nggak ya kayak pupu-pupu kieu gitu Pak? Diajar kan Diajar. orang Depok, orang ya orang Depok anu ti cengklaknya kolot-kolotna euy. Anu Depok, Ningali Google cek aing teh. Depok Bogor riripung. Tadi diajar pat lapat pat lapat katinggal eta teh lah urang mah heran teh ieu mah pasti Sundana lain Sunda Bandung euy. Karena di Sunda lautan kan Bandung pasti mah orang lamun orang luhur lamun teu orang Cisayong Tasik Pantai Ciamis Pangandaran cik urang teh ujung pelabuhanna tuh Mas Kumambang apa teh Kang Mas Kumambang nya aya. Harita mah hafal Patri. nya ada kedah apa nya Aya memang semester saya harita diajar tentang karawitan. Karawitan nya, karawitan. Namanya Jadi karawitan. memang diajar nembang gitunya nyanyi gitulah. Aya. Saya baheula lomba eleh Patri, lain eleh ieu sakelas. ulah curhat atau eliminasi ngiluan gitu. Ngiluan itu. Sieu mah bangga eleh oge, padahal cicing cik urang mah. Tapungkur mah. Tah, pupu sinom kinanti duduk ora doang mana kopina. Aduh euy, kopi euy. Ayo tuh gabung enggak dia kayak sesakali. Oke kopi euy, ku sieu pasari gunung halu ge urang dibere kopi geus loba kopi eta. Insyaallah. Tuh pupuh Mas Kumambang. Ya. Pungkur, kapung. Tah, engke lamun hayang ningali obrolan lengkap ieu, engke ningalina di ulah diomongkeun we bisi ka bendet. Ieu teh engke ningali we Kang Trihadian. Nya. Ngobrol sebutkeun. YTB. YTB lah gitu nya. Sok tingali engke geus beres ieu di channel eta nya Kang Trihadian. Jadi lamun anu live nama di TikTok, tapi lamun anu ulanganana di anu sabeula YTB teh. Aduh. Tah kela goromea gundul pacul orang Jawa ieu mah. Tembelengan. Teh emang sudah Pak Jawa, Patri? Jawa. Oh, guru-guru pancul. Iya kan? Gundul pacul. Tembelengan. Nah eta nya Eta mah. Jawa. Jawa eta mah. Jawa. Dukung Kang Tri meuli iPhone meh leuwih jelas pedona anjir teh aing duit euy. iPhone teh mahal bager. Hayang eta nya. Angkana kirim Kali warna. kirim. Nyawer. Betul lah. Kalau kita nya orang nya. Oh, nyaman. Nonton teh kudu sewat-sawel. Nyamun aya alungkeun iPhone mah aya cek kadieun. Bisa kita ngomong bete iPhone. Tah Tasik HD dukung Kang Tri meuli iPhone. Ini loh, orang Tasik teh ini. iPhone sabaraha ieu mah ngomong merek saya teh kabeh teh mah urang. Tuh Patri seueur orang Tasik, alhamdulillah kampung abi orang Tasik hebat. Sing sarehat orang Tasik sing disukseskeun lah kitu nya di segala pamaksadan. Amin. Ya, lah Tasik, didoakeun nya. sing didoakeun, orang ngadoakeun orang Tasik Ya. sing maju kitu nya. Jadi Kang Noni biasana ieu teh sok jam 7. Tapi ya nama ada ulah wengi teuing. Jadi emang ieu teh dilaksanakeun jam 5 dugi ka magrib. Jam sabaraha teh? Ene tabuh 5:48 menit. Sakerap deui. Sakerap deui. Pager Agung Pager hadir. Agung. Pager Agung. Naon teh Pager Agung? Pager teh Daerah nami, wilayah. nami alamat Pager Ageng teh nami tempat. Orang mana Pager Agung teh? Pager Ageng Tasik deh siga nama. Pager Agung di mana? Di mana? Pager Ageng Tasik. Tasiknya. Pagar alit atuh berarti. Gitu. Yang laras orang Tasik mah biasana bahasana andalemi. Andalemi. Andalemi teh naon Pak? Cek aing teh imah lain orang Tasik. Imah Tasik Mutang. Andalemi. Mana ulang ngarakeun orang Tasik cek orang ge. Andalemi teh naon Pak? Andalemi teh ge siga orang Solo euy. Jadi mun awemna embok nanti rapi. Oh. Aing mana kan badak-badog jika aing mah gitu bilang. Halimpu, Oh, gitu. Halimpu. Jadi mana teh tidak merepresentasikan orang Tasik euy cek mah cek ge. Cek sami teh. Cek Pak Ibu Empon. Bumpon. Maklum Ibu Empon punten da ya mah. Tasikna Tasik tersesat. Dagan. Tapi teu naon da. Ku ngomong sunana ge nya sae gitu. Tuh Pager Ageng Tasik kan leres. Oh. Nah, kada nama TV teh di dieu ngaran urang malika ditu. Sekalian Engke lah isukan orang ganti formatnya jadi halus. Udah orang mah asal nama teu kieu Kang Don. Asal mah
naon dinu Saya HP. aya nanya. Nah, saya ya salah Uyuhan kadarnya. ge aya nu mere nginjem gitu nya. Nya. Gua saya di ka dieu ke curhat teh, geus satu urang rajin Cuma, di dieu. aduh di studio kieu Di tukang, Bang. Di HD. Ya, alhamdulillah. saya teh Alhamdulillah. terakhir kieu teh pas di RRI Patri. Alhamdulillah. Oh, kantos ya. Kantos di RRI Bogor. Di Diundang Terus ulah ngomong mana mah bener. Terus make headset terus mic-na kieu ge cek urang teh meuni gaya. ya orangnya sabar aja mun karena itu nya. Terus saya ngalaman deh di studio kieu waduh. Mudah-mudahan ya orang Sunda maju nya patrinya insyaallah. Anjir. Di pengumbaraan dimanapun lah di Bon. luar negeri. Ieu teh sebenarnya geus sajam euy. Nah, urang teh dimulai teh jam 4.50 sih. 4.50. Hmm. Hadirin wal hadirat. Leungit oke jadi eta tah. Nuhun. Hatur nuhun ka sadayana ieu sanes teu sono urang ngobrol deui nya. Engke saminggu sakali tiap Jumat ieu teh nya. Engke urang ajak orang karawitan di dieu Karawitan. cenah ngawih di dieu nya. Nah. Urang sadakeun mik cenah kawihnya. Abi Kan nyanyi nanya Entah ulah. Kayak anu ari kalawetan nanya. Nuhun Kang Doni atau sumbing ka dieu nya ulah hilap jakatnya. Jadi kalau kana jakat Ya. urang doakeun we nya. Ya. Urang doakeun anu hadir ayeuna bahwa anu online atau non untuk berbuat baiknya. Amin. Mohon. Kela. Ieu kudu dicikeun heula Kang Doni tah. Teh verifikasi. Ya. Si robot cenah. Tah. Sakali deui hatur nuhun anu tos sumping haladir ka Kang Ayubi hatur Hatur nuhun, nuhun, hatur ka nuhun. Kang Doni juga hatur Hatur nuhun nuhun. atas mencerahkan, memberikan insight-insight kepada kita terkait dengan sasa Sunda jeung Sunda kaayunaan. Banyak yang ingin ditanyakan tapi engke we lah nya. Bisi peura euy asena di teuris teh. Itu hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sampurasun. Kami Karena- alamat. Atur nuhun Patri. Atur Ya, nuhun Kang Kang Doni. Ayubi ya teman.